gitu di luar. Abdi di jero. Nanyakeun saha di luar teh. Aku udah lepat manggutun. Sanes saha di luar. Kumaha gitu? Gitu. Saha eta teh. Jadi di luar kan datang di sini di luarnya. Kamu yakin? Bejakeun ya. Bejakeun ya. Net. Bejakeun mana? Bejakeun nyumput. Nama kenyemput kapalang geus malam. Nama kenyemput. Oh itu maneh we nu malana nu mang etet nu malanana. Nama kenyemput kenapa tuh? Bejakeun nyumput teh. Di sini lagi. Oh gitu. Baik. Gini mang etet. Dia tengah bertrap teman kok. Somohon. Aya pikir sana lagi. Tapi ka mang utun. Kamu betul? Somohon. Wow itu aya nyumput. Nah, make nyumput sagala rupa narek nagi. Gitu ya teh. Pas lain ka sobat padoh wae. Kecaletot ini tuh keur nyongel itu nuruban maneh ku kasih. Naon we maneh keur modong hol gitu tun. Iya keur hareeng wing eta keur dikekep keur diobat. Arah keluar desa. Keluar desa gitu. Gini mang engkok. Aya naon mangkok ka dieu teraja? Hawar-hawar bakat nyampeurkeun ka dieu. Ya gitu. Ya yang ngabang berangkeun hate ya lah. Atuh ngomong berangkeun hate mah ku kacapi. Ublek brang we kitu ka jalan. Gitu. Ieu maksudna mautun. Ya. Mangkok besok sanajan bari eueuh ragap teu aya. Nukut ka bingung kitu tah. Jadi ayeuna rek ngabang berangkeun hate. Oh, gitu. Ayeuna mah da urang keur pacabakan kieu hibur ya nu bunga hatena. Hari mangkok masih kena aya sorak teh. Nu matak Aya nu matak sugan we kitu sih dikeun. nya kasunut deui kitunya urang teh. Sok inget zaman keur ngora yang pokona mah nya. Geura urang kidung nya kok. Yo. Tapi da ieu mah kidung geus, mah kidung bamagas. Wengi tadi abdi nyimpen banget nineng jeung nalangsa. Banget nineng dajeungna sonten dugi ka enjing tetebih ti pajuaran geuningan mah engko mangetet Iya. ti pajuan hati tigin kayang widi badan pasrah ka pangeran. Disongler kan. Pangeran nyatana Gusti. Nyatana Gusti Allah nu kawasa nu maparinan rahmat jeung rasa kana lampahna sadaya geuningan mah garanya Bapak. Bapak. Aduh. Geuning. Hanteu diwiji-wiji. Sing kapayun mangkok karinya mangkok Ban aya keneh keur ngora. Sok ingat kira mantun ieu teh lah. Keur ngukut ka bingung baheula. Tong dikukut ya nama mata nuka.
ngarasa teng kaduhung kutek kadri pribadi. Sekali weh. Oh, sekali. Maalinesna. Nya kau. Mang Etet. Ulah. Dakana Lajeng nyamperitna kana ti sumaraya kana baya sumeleket kana kele kana hate itu. sok janten mah eta sok janten mah papadang Sakali papadang ati. Komo keur ngorakna cetakan geus pewot sakitu nya mangko. Alah pesenkeun we ieu ka Ibu Ramana kitu ye. Kumaha kitu? Lebar ku sorana memeh maot ulah dikubur kitu nya. Tidak ngapun. Mang Etet bade kitu. Mang Eket. Lah, Mang Etet bade. kaya ada nama hiji atau Mang Eko. Dikatu sakali deui asa guruntu deui ngarah ngenog eta jodoh mah. Nagara atos ngajungjung khasiat tina proklamasi nu dasarna mamputun Nya. dapan sasi Nya eta. Baraki barasang merah putih melap mujar di angkasa geuning Mang Etet. Nya. Eta mangkade mah. Nya. Eta mangkade mah. Nya. Ya ulah. Ulu. Ya ulah lali. Alah. Tapi kuat melendungnya sengon. Tina. Lumayan gitu tah. Lain kena tuh sanes pegat motong di kana lagu Nya. tipisan-pisan Darat. anu namanya itu cing ayeuna mah atuh Mang Utun sareng Mang Engkok parantos katinggal lawan kapuping geura sodorkeun ngahormatna ka kaum dangu. Nya. Nya. Ngahormatna teh ku Lan lagu naon? ieu geuning sok kuping ari dina jenakasna mah Nya. aya sisiniran anu Murwakanti. Purwakanti. Ini Itu anu maksudna teh upama pohon. os gitu tah. Upama Itu benar. Jadi Murwakanti Jadi ulah pacang kadang gitu. ya. Bisa mangko. Diajar. Yang diajar atunya. Tapi kelana aya syaratna. Syarat. Malah munu eleh ngaleueut tah. Aleueut bir, Ih, sanes. sirop, Sanes. eta susu. Ah, gitu. Bukan teh susu ngarah hipu. Oh. Itu naon atuh? Tumpanganna mah ngaco di moman ku RT. RT, berenang di RT. Air teh Eta. sok atuh sok. Keun mang nu ngayurianana. Nya. Saheula kok. Tondol. Mangko gerak teh manguteuna kitu. Tuka teki barang toko dina teko aya toke. Pangarti nu jadi conto urang kade salamake. Ah, bener. Bener. Ari teuing urangna. Nya. Tirilik
Tilik sora jangkrik torolok tok sora lonok. Benar. Abdi terang kajang utun tileletik sok namulan jawer kotok. Masuk ngawirang wae. Ayeuna di jawer kotok sok namulan mang estet ka jawer kotok. Padahal malain namulan jawer kotok kok wing teh. Ai pun bojo teh gugah babar gitu. Ai sugan teh pais jeroan gitu dina catang hawu teh. Boro di daharna ge diingon kuing teh. Ai teh jawer kotok keur popok gitu ayeuna naon teh. Pokok. Popok eta. Teu sieun dume pangasiun rek nyaba ka pasisian. Kasanian mah taun-taun eta ngebon kasayan. Tirilik tik sora jangkrik torolok tok. Sama Parantos. Teu meunang nu engkeus ieu teh kenging Ieu teh nu parantos. hiji. Nah, bani keneh. Bani karek keno hiji lah. Sok atuh saina sablek. Aya, lah aya. Oh, tambah deui. Tiguling baju ngagulung bonga lempang da sisi galang. Hirup orang ngasili tulung ulah sok paulang-ulang pahulang. Ka pasar mawa sapeser, ka pasir mamawa pasar. Wangi tadi jang utun nyimpen beserak sukana nama manihang seueur. Ngawirang. Naon Saya bukan beser. Jangan begitu. Saya bukan beser. naon Kekataan. beser teh ya. Jangan begitu ya. Jangan ngeledek sama empok. Juga sama saya. Gagal jalan kaci segel mendingan jalan Cibugang. Iyo zaman silih gegel nu leutik can bisa ngigel can bisa ngigel. Minum. Benar tina al eta mah. Naon si dekok. Orai bedo menang apa dia dibedot terus dibedel. Hirup kurang kudu adil mangutun todo tuker jeung perek. Eta mah meunang si dekok. Hirup kurang kudu adil todo tuker jeung perek kedel. Bener kudu adil. Siliraosan kapan? Malahan mah teu kudu jeung dodol wae, jeung perkede tuker mah. Naon Namanya bukan naon teh? Bukan dodol. Dodol mah jeung pamegaran tahu. Teu sieun dume pangasiun rek nyaba ka pasisian. Kasanian mah taun-taun eta ngebon kasayan. Di dieu geus kapanggih tina kacerdas tangkasan teh. Iya gitu. Boh mangutun, boh mangengkok gitu nya. Cerdas tina soal sisiriran. Cing ayeuna lamun gitu. Rek nanya teh nya Mang Etet. Rek nanya ka Mang Engkok. Lamun ceuk Mang Etet teh. Uling museup di walungan urung deui. Ka ayeuna Mang Engkok bahasa Indonesia umehnya kumaha tapi Cik
direken kok. Direken ka jalma bodoh. Mana dah pinter nya mana. Jasa dina kudu dua kalomo. Jasa? Kieu atuh mah teh jawabeunna malah. Saya memancing di kali kurunyud deui. Kapan kurunyud mah tadi geus dicaritakeun nya eta mah bahasa Sunda. Bahasa Indonesia naon kurunyud cing. Tadi dia. Dia ye. Teuing atuh. Salah. Padahal ari cek mah eta kumaha tah? Kuring musik di walungan kurunyud deui. Ya. Saya memancing di kali gara-gara pertengkaran. Aduh jauh Nah, maka jauh kapan sekolah ge lamun kerja dan binir geus sok dicarioskeun. Oh, alas teh ka dinya. Ngalamun benar-benar mangetet ahli bahasa Indonesia ya. Sampai nyopang sunakeun. Oh, masa orang Sunda. Saya punya rumah di mukanya ditanam pohon pisang. Gampil gitu mah. Saya punya rumah di mukanya ditanami pohon pisang. Ya. Kuring boga imah dina beungeut di pelakan tangkalsa. Lain banyak dina beungeut. Kapan muka teh beungeut? Ya, muka mah benar. Jadi di mukanya jadi dina beungeutna di pelakan tangkalsa. Paingan kabari dina beungeut etet di pelakan. Aya jantungan kamari teh nolol. Dina kamusna di kapan gitu tah. Mangkok? Nah, Ye. Dek. Tapi kudu ku bahasa Sunda ye. Kuring boga me dicangcang dipipir ciku. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. oh cek manggutun bahasa Sundana kuring boga me dicangcang dipikir. Ya. Atuh nu babari teuing mere masalah teh. Nah, kumaha sih nah? Begitu mah atuh saya punya kambing diikat di samping. Lain eta kajeung teh eme diiket di samping kok serek kaonangan gitu. Apaan? Dicangcang teh diikat. Heeh. Jadi dipikir ke samping, jadi diikat di samping. Lain di samping-samping. Pisan, di samping-samping. Kejakat. Oh iya. Iya benar. Ayeuna yeuh, dimaksud laguna yang itu ya. Lagu naon gitu? Eta aya lagu sore isu sok asa kagak kita. Sore isu? Atuh sore isu mah. Atuh lagu baheula meureun koknya. Nya. Baheula sore isu mah. Baheula masuk disorekeun, diisukeun gitu. Ngarahaseun gitu lama. Ayo Bangkok bisa eta teh teh. Di arah Barina. Oh, bener. Tapi suganten keneh nyakoknya. Kamana apinya balik pantop pagong kang ditulakan. Dicari kaprinya cari cada pagah alat totolakan. Batawi mah gantos Jakarta mun di sorang da mata bingung. Gering ati teu katara jiga suka da pikir bingung. Dan mangkok bisa gitu. Sok rada peren meninggi manggutun we ah. Mang etet arek. Nah, eta mah kita semangkok biasana ge apa itu? Tampian di sisi jalan tetakan mangkang kai kanangan. Ditampi ku kabingahan pangongkan mah geuning ti sadayana.
eureun di warung Ari Rasma ku kadar awak teu eureun mah eureun kabing Sapopo enak. Bener orang yang sore isu. Iya, gelas leuweung tenot mah da cocongoan jalana Karancagalu meungpeung cakat sosonoan enjing mah urang patebi genteng cangkegna mangsing saring parulang anting teu kengeng mah disupa-supa dulang teu kengeng dibebenyokeun mah ya mun sakitu kan eta mah kitu urang teh lalaguanya kok sangakeun awon-awon oge nya dek lagu naon deui mangkok teh teh? Atuh urang teh da ieu mah etet can ngawe-ngawe nya mah etet. Urang wae nya ai mang etet molok begitu kok. oh jadi atuh da mang oge mah ge milu ningali kacapi lamun bakat mah Nya. mangge aya deui bakat mah Aya bakat? aya Kina naon tah bakatna teh? bakat butuh Bukan teh bakatku butuh. Bakat seni na we tuh. tapi mang mah moal ingkar tina kasopanan jalanan bade kuningan heula ya mang teh ladies and gentlemen Waduh, eta geuning bisa bahasa Inggris wong etet mah. aya Sing sok tuluikeun. hah Sing sok tuluikeun. I didn't Rati teh mung mah keraon. dengan sakit itu nah aku bisa nage Atuh cukup we tuh kenot gitu. lain kenot gitu betul Ulah? oh anu namanya teh lagu sore isuknya Nya. lain asal kalangan orang babarengan ayeuna teh boga pamajikan jeung teu kadenge-denge jeung budak ieu kawin Apaan cik kene? Bebas kawin. Bukan teh kawin. Ongkah kawin. Nah teh uga pejana ka mah eteh. ih Urat eta. Eta mah kawin mah aya we sadunya ge kawin saya mah. lu Mencit munina ge saturna ayeuna mah 1 2. Pangutin 40 mencit munina ge. Muning 40 kelenci 2 carangka. Eta rupi-rupi. Kelenci teh ini dipake manisan ceritanya. Aduh, narolo dina keler. Kaciptanya teh monyong. kaget tuh salajengna kumaha Nah, da eta mah. Ari kawin tahun 45, teu nangap preo, teu nangap jenaka suna, teu nangap wayang. Da can aya tuh harta mah. can aya Nangap perang. banyak Percaya adab-adabna oge lain ku bangsa dugang daging. lain Eta mah keur nu ieu we, keur nu digawe.
adep-adep lagi ku bom batok. Pek tanyakeun bisa majarna. Nya kan ini saya kan geus eueuh. Aduh, eta mah rame-ramena eta harita. Eta mah nanggap lagi nanggap perang. Saya teh disawer pan di buruan isuk-isuk teh menang geuningan sabola teh. Iya. Disawer. Da eueuh nu nyawerna ge ti luhur kok. Tina mater tina udara. Buat termantul, eta nu lalajona nepi ka riab kok. Riab ka mana? Riab. Kok arimit marwage molan? Tapi percaya. Saya. Ya, percaya. Percaya kana nonana, kana waduana. Sudah fokus Kan kitu mutut, ayeuna teh masa pembangunan. Ai pembangunan teh lain tersener nganian jalan jeung gedong-gedong. Nya kitu. Tina tani oge kudu dibangun. Sing ayeuna memeh ngajalankeun tani na laguna teh yang ngopingkeun. Oh, lagu Bapak Tani. Ya. Bawa atunya kok paculnya. Sekarang Bapak Tani Bapak Tani Bapak Tani keur Malawi Bapak Tani ke Bapak Tani Bapak Tani keur Malawi tah paculna eta gerak macul cul tah koretna eta gerak ngoret red ujang kacapi ka ikana ngalayeung halus teuing suarana geuning ayeuna suarana ujang mungguhing urang di dunya iringan tak langang sapanyangna teu da sapanyangna Oh, itu nu manculna ge nu ngantirana ge ti kosewan labuh tu nini. Urang nyuhan atuh da panas. Atuh ya nu ngantiran mah lain kudu eureun malah urang teh kudu tuluy jiga getoa atuh. Iya ge mautun, sok tuluykeun ah. Bapak Tani Bapak Tani Bapak Tani nuju subur Bapak Tani Bapak Tani Bapak Tani rek Malawi tah paculna eta gerak macul tah koretna eta gerak ngoret ujang kaleuweung mah pugul lawang laieung geuning jalan pasir ngalung kawi nyeta mangkok tetes pulang nyaba mangutun teh kitu anclong-anclongan kitu hayang ngokap ke kidulan kitu teh mangkok Aya oleh-olehna aya oleh-olehna mah eueuh anjeun salamet teh olehna aya laguan mah lagu lagu kitu lagu bungbulang kitu ini bisa lagu bungbulang mah bisa ya ai bisa mah tuh pok pek di mana heula pok pek pok atuh Tegeningannya si dekok mai bareng-bareng. Salah tuh. Saya mau itu lah. Coba tidak mamaran. Bunga bolang di Nagalawi. Pacara terek keanginan da keangin
gantung di kebon karapanan di ruasan. Ampun mengetet nuhun di Kalau mapengkolan mangkoknya semot. Bubuk pin bakal benungan di pinggir situ pasti ngesa di panyerang geningan mun di panyah katapang mangkang akar katapang tapi arai jang areina dajeng areina patepang mang urang patepang eta hanteu waleh jeung anjeun eta ieu akang dajeng ayeuna tong eret tongker kami yang disumpit mengajal kada benar lah milari sulit milari kasulitan berarti musingkeun eta teh ka pamarentah di rumah kudu rukun akur gitu kan jeung tetangga masing loma jeung jauh masing wawuh ta eta teh aya syaratna wawuh jeung jauh gitu loma jeung tetangga diwati gotong royong teh lamun disesuaikeun eta napi nyaruaan kana lagu oyong-oyong bangkong ya tuluy teh bangkong nya kok bisa yang bangkong soalna ya urang mecakan sabab eta teh mah turun oyong-oyong bangkong teh kudu dihargaan ku Mang Etet mah sabab pangna dihargaan atuh da adabna luar biasa atuh lamun Mang Etet ka sawah teh atuh mun cing garorona teh reng kumaha tah cek bangkong lain cep-cepan salah ceuli hep gitu bisa dah cep-cepan bancet cep-cepan nama cing lagu nawe mungkin heula kok heula kupingkeun atunya ku ceuli banyak ku panon nya ku ceuli iya kok oyong-oyong bangkong kong para kanyamut bersemangat gotong royong rakyat samiuk sapatu bisa ingat ikan teh oyong bangkong kong para kanyamut piwir utun mani monyong samutut kucangkang saya bukan monyong kunaon itu bangir ai bangir mah teh sanes lami iya anu kawasa mah kumaha nerapkeun ana pamantesna aya nu bangir teh aya nu dina mana nu dina tarang tah bangir keneh tah nu nong-nong teh aya sayama nya tah dina ieu muntu Mang nu doso asup bangir. asup eta oge eta bangir patuangan gitu Si sapuluh ke Putan buah benying nying sat kacawene hapunten dak suci waning nasehat mana nu Putan buah benying nying sat kacawene kumaha sih dakutun ameng dipeti bener tas ngeupan
Lain kapan? Rek di manian. Manya di mandian beutingnya teh. Meungpeung 14 mulut. Sugane me teraris gitu eta teh. Salah. Terus ieu kok ieu. Neang nu ngajuru tugas saja jagat hati tenang kedah satuju berjuang berlambat-lambat. Lama perjuangan manya. Kayak mana kok? Neang nu ngajuru lugat saja jagat jang utun namru di juru ari cengkat teh muliat. Muliat eta gak bobo. Tapi eta muliat koknya. Yang pangeran mama siana saeutik tapi patri kok muliat mah nya. Nya. Heuh kitu bener. Eta sare teh muliat nya atas nama di juru. Tapi lamun ku nu kawasa di pasihan nepi ka tengah poe muliat ke aku teu ucut. Menang atur aja itu. Gatrik tumpak moning ningkleng kalaneuhkeun gurak gerik ulah dipining nu salah orang benerkeun. Penting nih bener kayaknya salah sama Atuh pugu. ya Ikan kok. gatrik tumpak kuning ningkleng kalaneukeun jang utun teu daek cicing Kumaha tukang kiridit nananyakeun ari teh kira dua coret deui eta teh. Utang coret bari nagari ngiridit saya mah. Ampun teuing tang ngiridit saya mah. sareng Kamera nuntut kiridit itu teh. Kana burang rangkek naik jame urang mah tong hoyong perang diri bae dimumule kana burang Cek engko rangkek naik jame eusina kunaon utun manayang beureu teuing angeun cabe mana yang saya teh lain angin cabe saya mah kunaon keur ka kanungan. kanungan Lintuh patuangan kakabun. Ada harana bahdir. bir beureu Beo minta kejo johar waliluyah geus teu hayang dibobodo komo mun dipecah belah. beo mentak kejo johar waliluya jang utun teh tuang sawo digayem jeung senal ata Nah asa beda jeung Mang Epet nu tungtung mah nya. Kumaha? Mang Epet mah beo mentak kejo, johar wali iulah gitu nya. Mojang nu resep lalajo, midang di wedak sabelah. atuh eta Apa nu sabelah dia maling keur ayeuna. Geriraha. Rek keur bulan puasa. Keur minggu hari benernya. Tanya teh sok ingat eta kitunya. Ke pemasihan pangeran masa itik mak patri lihat tadi. Aya deui kok anu patri pemasihan pangeran mah. Heuai tapi sagedik patri teh heuai jauh udang sare gitu urangnya. nya Tapi cobi mun kudu kawasa di pasihan nepi ka sore we isuk-isuk heuai calanga pungku tiraku teu bengo. Etiknya patri. Tadi ge diatur, tadi diatur betul. Lain ku kitu. Ari eta mah betul. Jika nanti muni kana cau teh sasalawag seneng kana cau. Iya tuh pokoknya we osok kana cau mah. Ngan cau anu saja antara teh cau teh saperti cau ieu cau naon teh teh. Kata cau amon teman tuh. Tah, cau amon mah osok mun anu sajen para. Mata kana cau raja tah. Raja naon? raja cerek Raja cere. Anu kitu raja cerek. Tah cau ieu mah osok teh raja cerek mah. Lamun kanu sajen tara, kanu sajen mah. iya tah tahu gimana teh tah
leutik ieu mah ieu teh cau kulutuknya teh nya. Nya. Kumaha tah cau kana cau kulutuk. Kan anu sikia Nya. ceu kulutuk anu kita. Nya. Atuh hadena osok ieu mah. Ratu cau naon tara. Ih, cau anu tara mah ieu teh menang meuli. Ai kana cau ieu osok. Cau naon? Cau raja. Cau raja naon? Cau raja singa. Ah, tara sieun. Sah. Tuan. Cing lagu baheula, minta lagu baheula. Lagu naon kan baheula teh? Satriaan gara Oh, mangkok biasa. Sugan we. Kapalang bela kapalang kapalang bela kadiri bela kadiri asa ulah dipeupeuring sumawana dinyeri rek bela mah agan teh ka diri abdi asa ulah jaringan mah dipeupeuring sumawana dadinya Eta mah satriaan. Turun eta teh mun baheula mah karena pegat jodoh gitu kok baheula mah. Aya sejarahna eta pepekatannya. Aya. Ulah mungkin kalau bating pegat jodoh Ieu mah pamali. Oh, lagu. Aya laguna. Aya. Ieu. di dunia orang umara damwali la ngan sapoe rajang sapeting dengan kok kurang teh aya balikna balik lain ka inung ka bapa geni Pamajikan juga. lain tapi balik ka alam langang geni naon atuh pibekeun urang balikeun tapi amal jeung ibadah eta moal lapat deui gandu moal lepat deui mang etet engkong da lapat deui Lain mangkok ditilik-tilik kakara kataliti ayeuna. Ari mah udun rek tuluy ka mana teh da satu wajar. Ayeuna sapi make kaos sesama kukur doang beureum gitu. Apaan ieu teh? Juara handball. Orang tuluy kana main. Saja banangan sapi teh urang ajarna ka sunat teh. Anu seni ongko, anu seni handball ongko, urang teh olahraga. Eta we da deuk Agustus. Nya. Harita Maria ulang tahun. Di minggu rek handball di lapang teh, di alun-alun teh, di lapang gitu. Nya. Ti Jumaah geus jengke sayang. Nah, Ih,
supaya ngumpulkeun tenaga gitu. Eta 3 poe ting jengke. Pemanasan. Hampir kecengkel ngadadu di waktu nanti. Jadi itu guru teh main bal. Juara sepak bola da mah aya tuh. Di naon ya? Di mana lapung. Mata na lapung Da eta mah pang teh na lapung ka luhur. Nepi ka 3 poe 3 peuting na lapung bah di luhur. mana yang koyo di luhur? Di luhur atuh nu lalajo teh kabeh tangah we kitu. Atuh nu lalajo sawareh di bawa istri. Ngarakot sama atuh teu gaduh sama ngiribit heula kitu teh lanjut di lapang teh. Eta mah eta geus 3 poe teh ijo teh di luhur ragragna eta. Bah. Eta bah teh biasa segede banyak. Nah ai balik di luhur hampir segede telebu. Hanya acing teh bah teh di luhur teh jadi kos kakandungan reulung balik teh kitu. Monok 3 putih di luhur teh eta bah teh. Atuh datang ka handap teh kapaksa ku paraji diurutan. Ya Kan tanyakeun bisa majarnya kan ini saya anu geus eueuh ka astana. Ieu mah kacida. Kacida naonana? Kacida waduna. Lain waduh, teu bohong. Betul? Terus kira kana ieu ku resep ieu kana lagi sama teman Oh. kita aya ya. Nyonom juga teh kan. Kok bisa? Sing jeung nu kumaha teh anya? Iya aya nu dituntut. Oh dituntut teh. Karen nenga donma rani ngaron nahan napeun rano sae oge hante jadi digo dada puguh ridu eceu da puguh ridu Anu dituntutna gitu kok. Aya eta mah pikirannya kumaha. moal pati mangetet pati paron lamun sanes solontongan moal pati mangutun teh pati heroi lamun sanes panganclongan deui panganclongan Katanya mangkok segala sewang tadinya. cai mulang cai maling cai motor kastar Nah, harudang deui meureunna. bingung pulang bingung balik balik keba balik ka mana pun balik ka mana Nya ka imah mun teu dijual. Tigul limbah junga gulung lempang tina sisi jalan hirup orang sili tulung ulah sok ulang bapau bapak ulang kini baban cetan saring sik dira euy kabeh nini kabas sekan sisik naka tereuy kabeh nini katereuy kabeh Ini kan anak saya. Lepasan. orang amin mangetet dakanu hamin pasemon tarungang delman papasen mah
rabbal alamin ayeuna giliran zaman giliran zaman Ketika giliran zaman ya ayeuna mah nu dimararajengnya rasa segala rupa lain cing sugan di rumah kayu hadiahna jeung pisan yo sugan mangkok atau mang udun terang yo aya anu mare turucing cenah turucing teh bahasa Indonesia yo hitam manis cenah naon tah hitam manis kudu ditebuk moal ka urang Hitam manis, ya hitam yang manis hidung nu manis nanti mangu. nya untung tidak saja barang timangu naon sugan hitam manis mah aya gula hideung gitu amis oh gula buruk lain cek mah eta mah naon gitu hitam manis mah kolak areng udah salah hari nu amis tiis naon da mah itu anu amis tiis cik Es, es es, anu amis tiis ya es. Jadi kita mah tapi aya deui anu amis tiis nolak mah naon? kolak pancet apaan itu teh amis tiis benar kolak pancet engkau geus ngadahar pancet Ah, coba kita jajan. nya ieu orai ngadahar mana aku ih osok itu mau ngadahar orang Tara semerahkeun itu mah. nya nyaan kena pancet tara ajeun tapi ding orai mah ngadahar Tuh orang yang tara beuki kuring mah. ih karti atuh nama pancet teh beuki ai orang ngadahar tangtu we orang mah ngadahar da kadaharanana pancet Ai heueuh. betul ulah ke mang utun wae tadi temang mah kenan we ari mangkok can ka kuping-kuping kan we cuma dari dikacapian mangan nya langkung namun pimpin we cenah mangkoknya sok rajin karena lagu Istri Widari aya nyaho sajarahna bakuna mah Oh, sejarahna. ya oh ngadongeng Ngetak papat loka nu ayeuna rek jedang nya dikawitan ku kalirin jadi aku kemprang gremong lajeng atuh kok sasakala alam dina jaman Mahadewa kekayana kumaha cenah ge ditinggali ulu aya mah kaca beta eta dipindahkeun sok rasana anu diutus kumaha cenah ucapanna Raden Bagus Semantrika kasih raja
Wonten semua kocapat di negara mana? Betul nya. Nya pemadalan. Oh iya teh anu tuluy mah saperti ngawayang. Nya ari ngawayang teh kena teh dina wayang teh aya perang nya. Komo Ah pesen elehna. Keur naon? Coan budak. Betul, pulang. Tentang neraskeun nama muncul teh yakin pada tentang di Banyaran. Nya. Sing mana keaslian lagu Banyaran teh. Oh, gitu. Ya. Kamana abdinya balik pantau page ditulakan bapa ada ditulakan Ya siapa? dicarek mah orang nyateri jodoh page mah totolakan geuningan mah mangko tatotolakan kan mangko Anak anak sapi. Inung nama Abrulan Lomba diajar ngasapi irungna nyur-nyuran utun nyur-nyuran kita sayang sama ngalete Tuluikeun mutun ah. tampian mah di sisi jalan tatakan kai kananga ditampi ku kabengangan pangangkan ti sadayana mangkok ti sadaya